Mitra nuju ngadangukeun dongeng judulna nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-63 para mitra. Sabada namatkeun bagian ke-62 mangja neraskeun bagian ke-63. Atuh kasugri kaum dangu mangja ngahaturkeun nuhun. Mangga atuh ai Neangan Bapa mah para mitra sajenna mung 2 kali upload. Tiasa ditamatkan sekaligus para mitra. Bahanna selesai. Namun upami nu parantos tamat aya di playlist, buka playlist Mangja Official. Didinya aya carios nyambung. Ieu para mitra Jawara Gunung Manglayang denya para mitra. Sareng ieu aya Gansal Hapi aya para mitra mangga nyanggakeun bae. Mangja ngaturkeun nuhun, mugi-mugi sadaya-sadaya dongeng atanapi video-video ti Mangja Official tiasa dianggo hiburan pang beberapa mana. Janten jujur para mitra Mangjaya henteu ngadamel di dongeng nu enggal namun ieu dongeng lami sadaya. Namun insyaallah dongeng lami ge seueur ayeuna pendengar-pendengar enggal ngadarangkeun nya urang margi dongeng makin dieu makin rame, harus makin rame seueur anu ngadongeng gitu. Di YouTube mah sadayana ge tiasa ngadongeng sadayana ge tiasa para mitra bang bade kumaha ge nu priyogi mah aya anu ngadangukeun ataupun aya nu nonton ataupun henteu mung sakitu bungkul para mitra mangga nyangakeun Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka 63 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-63. Mangga urang lajengkeun kumaha lalampahan Anggara Nyi Saerah sareng Mang Dampa. Nah tiasa Anggara numpes kakacoan di eta tempat, mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra kaum dangu, harita Anggara gogodeg beuki teu ngarti kana maksudna. Mang Dampa ge colohok bengong kitu deui Nyi Saerah. Kiki cobi terangkeun sabalakana ki naon nu janten margina ieu teh atuh. Kieu ujang ieu masjid teh ai kawitna mah rame. Ageung komarana. Siang rame ku barudak nu ngaji. Wengi rame ku kolot nu ngadon tulabul ilmi. Tapi sabada aya banar pamainan, ieu masjid teh robah jadi ti isieun. Malah ajengan Johari ge dugi ka nangis ninggal kaayaan kieu teh ujang. Kulantaran geus kacida teuing dina hiji mangsa eta ajengan teh ngajorag ka tempat pamainan, nepungan kokojona. Didinya mere pepeling sangkan ngureuneun parbuam ieu kalakuan-kalakuan maksiat. Didinya terus mulang der ngayakeun pangaosan mere penerangan ka balarea. Ngeunaan bahaya namain. Mana komo nepi kacul ka masjid mah. Tapi ujang matak maruringkak bulu punuk. Aki masa umur nyunyuhun hulu kakara ayeuna ngalaman nu sarupa kitu. Sababna aya jelema telenges-telenges teuing. Nah aya manusia biadab-biadab teuing mata keung mata ketil. Si Aki ngusap beungeut cacaritaan ngarandeg heula ngundang kapanasaran pikeun Anggara. Teraskeun ki naon sababna? Ujang, matak sedih ajengan teh tiwas di rogahala ku genep jalma. Anak buah gegedug si pamainan teh. Tah ti harita masjid teh kosong jalma-jalma taya nu wani unggah ka masjid. Sabab mun kapanggih ku eta penjahat sok tuluy di rogahala. Nya nepi ka ayeuna masjid sakieu ageungna teh lowong kitu ta Ujang. Astagfirullahalazim. Geus kaleuwihan teuing ieu mah. Nah, aya iblis kacida-cida teuing, ceuk Anggara bari kekerot nahan amarah. Hatena ngaburia ngadenge kitu bari jeung ngangres, naha nepi ka aya kajadian kitu. Ya aya nu langkung kejem Ujang eta jalma teh sanyana mah. Ngeduk hartabana urang dieu ngan carana lantip. Lain mauk lain ngarampug tapi meres duit rahayat ku jalan ngayakeun pamainan. Ngan aneh rahayat raya nu meunang rata-rata eleh we. Paling oge diberi menang sakali atau 2 kali kaditu nama eleh jeung eleh. Nepi ka mantak runtag rumah tangga.
matak bangkrut pausahaan. Matak notol modal nu akhirna urang dieu teh miskin kabeh oge jong alabatan digarong ruksakna kitu tah. Kitu katerangan ti Aki Sukri teuing naon sababna ka Anggara bet wani wak cabalaka da kanulian mah beb we bungkem tara wani cacarita. Mang nyaan lain antep-antepeun kumaha ye Anggara ngareret ka Mang Dampa nu tenget ngabandungan. Nyai Mang lampi parentah we jang bade dikitu bade kieu ge semua temal Mang Dampa. Aki manawi uninga mangga sebatkeun. Sabab ngaranna gegedug pamainan teh saha jeung di mana cicingna? Henteu terang ujang Aki mah. Lalu sok ngejelema anak buahna nu diluluguhan ku si bewok. Ta eta nu ngaranjah mah tampolana nu keur arulin besok di kukuprak sina datang ka tempat main. Ngahaja sina marawa duit balikna cari dak-dak bari bangep. Ki, ieu geus leuwih ti parna. Kasebutna geus ancur taya komara. Rakyat Cilentah geus leungit kapribadianana. Ilang kakuatanana akibat tina ieu pamainan. Tapi naha teu aya nu wani pikeun ngaburak-barik sayang setana? Kumaha ketak para pangurus di dieu? Cek Anggara bangun gemes. Ih, ari ujang. Nuhun we. Maya ge naon teh ujang aya rencana naon teh boga nya bisa nyarita kitu teh meureun santeuna. Ayat isi ti gigirna. Tak kieu kajadian teh ujang, kajadian nu tumiba ka ajengan meungaskeun harepan. Maehan wawanen urang lembur. Kabeh sieun teu aya nu wani baka baha, kaasup Aki sieun Aki oge. Ari para pangurus lain teu bertindak, tapi taya nu mampu. Kungsi digerebeg para pamain teh bareunang da rakyat nu barodo. Tapi nu jadi ulon-ulon pangaco ngilas tiga setan bisa ngaleungit. Ngagem aji halimunan buatak itu ujang. Anggara ngahulang. Nyawang kajadian-kajadian nu geus kaliwat nu tumiba ka urang Cilentah. Geus rada lila pok nanya deui. Kumaha kahirupan urang dieu ki? Sanggem Aki oge miskin kabeh ujang. Teu beunghar teu miskin rata-rata ayeuna mah. Haji Sayom ge jadugna humarurung ayeuna teh sabab meh unggal poe diperes ku eta garong. Malah dipaksa sina milung ngadu Ki Haji teh. Be, edas nyaan piadabnya. Anggara geus teu kuat ngadengena geus teu hayang tatanya deui. Sakitu ge geus cukup bisa dipake dasar pikeun ngayakeun tindakan. Dupi ujang ti mana nya kawit sareng bade teras ka mana ieu teh? Si Aki panasaran keneh hayang nyaho ka Anggara. Sabab dianggapna jalma nu leber ku kawawanen kawas lain jalma jore-jore. Da geus puguh nu sejen mah asup ka masjid ge teu wani. Abdi mah nuju ngalalana Ki aya nu dipilarian. Nanging ningal kaayaan ieu lemur anu batan sakieu. Abdi aya maksad bade ngarareb heula di dieu 2 atanapi 3 wengi mah. Nuhun atuh ujang nuhun. Nuhun pisan cik atuh tulungan urang dieu teh sugan we ieu teh ogan Allah. Nu bakal jadi cukang lantaran kana lungsurna pitulung tinu agung. Kanggo ngajait urang Cilentah tina jungkrang katunggaraan. Insyaallah Ki, abdi bade satekah polah ngabelaan urang dieu. Nanging ulah diandalkeun teuing margi abdi teh rumaos teu aya katiasa. Ukur ngandalkeun sumanget jeung percaya ka Nu Maha Kawasa. Nuhun ujang nuhun. Aki Sukri para mitra sadaya kacida pisan atoheunana. Asa deukeut kanapi salameteun lantaran geus lila ngarep-ngarep jalma nu cara Anggara. Kari-kari ayeuna datang sorangan atuh prung ngawadul kanu lain-lain sagala dicaritakeun. Teu jiga-jiga nu anyar pinanggih kawas geus loma pisan. Nepi ka wanci Isa geus kitu prak sarolat. Sareng sena salat, tarurun ti masjid Aki Sukri ka imahna Anggara jeung baturna ngajugjug ka warung. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang pating karetip. Nu gede nu leutik ngayang kawas meunang ngawurkeun. Jangkrik reang di sarada patemalan jeung sora gaang. Dina kaayaan kitu Anggara jeung baladna laleumpang kalayan tenang. Ngajugjug ka warung si Aki. Barang ngaliwat ka deukeut imah si Tegar kadenge aya nu jejeritan jeung aduh-aduhan kebeg Anggara ngarenjag tuluy ngaradeg heula. Aya naon, Mang? Wah, sada nu disiksa. Tempo mun perlu tulungan. Mang Dampang ngeteyap leumpang milihan nu poe. Bisi aya nu nenyokeun serog ka pipir imah kaparengan aya nu ngomong bari sesentak.
Kamana salaki sia dekok? Teu aya gan pisiang keneh gitu aya muli. Jawab eta awewe bari ngalengis. Kumang Dampa didedengekeun. Mau duit teu ha? Henteu gan. Nah make henteu, pan kamari geus janji sia. Penting ieu rek nuluykeun hanca, jaba boga hutang ka bandar. Matak naon sia ku sia, bahana nu kongkorong. Nu kitu bababari ngaduitkeunana dijual ka bandar ge daekeun. Aduh, agan kongkorong tetos lami teu aya diical kanggo nada. Bohong sia. Kamari ka deuleu. Ku anak buah aing deuleu. Maneh make keneh kongkorong, pira ku ayeuna geus eueuh ha? Leres gan teu aya upami aya mah kanggo naon. Mangga pilari upami aya mah canak. Ceuk eta awewe bakat ku sieun geus teu bisa ekol deui. Beke, garada euy. Mangga ka. Nu disebut si Beke ngojengkang kana lomari. Tuluy dicokel ku bedog isi lomari diawut-awut, disasar, dirampaan, diabrik-abrik apik naker. Tapi teu manggih kongkorong tuluy ka ngon, sakur anu bisa disingkabkeun mah disingkabkeun, banta dialung-alungkeun. Tapi tetep teu kapanggih jeung manggih duit deui. Da puguh teu bogaeun teu manggih duit para mitra. Akhirna si Beke laporan ka gegedugna yen kongkorong teu kapanggih. Wah ka, keun aya mah turun. Anak buahna langsung turun kaburuan. Si Bewok memeh turun ngomong deui. Dekok, bejakeun ka si Tegar, mun peuting ieu teu datang, isukan imah ieu geus jadi lebu, ngarti? Ngartos gan, ngartos. Gejlig si Bewok turun. Lewas ini dituturkeun ku baladna Mang Dampa menika kerot bakat ku amba. Mun teu ras inget kana papatah ti Anggara mah, sigana dirontok si Bewok teh tapi ukur diteuteup nepi ka ngilesna. Barang harita geus bijil si Bewok, kurumuy anu bijil tinu bala jeleng luncat ka tepas. Labas ka tengah imah atuh Mang Dampa reuwas, manehna teu tulus nyampeurkeun ka Anggara. Tapi nuturkeun anu ka jero imah bisi awewe nu tadi disiksa deui Aisrog si Tegar keur silih rangkul jeung pamajikanana, kadenge nu inghak-inghakan mata kuatir. Kang Tegar cilaka, Kang. Geus nyai, sakabe omongan si Bewok kadenge ku akang. Keun akang rek indit ke tempat main, najan bari teu moal duit ge. Ulah Kang, ulah kajeun imah jadi lebu, batan akang kudu init mah. Abdi mah melang bisi balik ngaran. Cep si Tegar jempe. Manehna ngarahuh narik napas panjang geus kawai sawang. Naon nu bakal tumiba peuting ieu sabab mun manehna datang bari teu mawa duit si Bewok bakal ngamuk. Awena ceurik beuki tarik ngabangingik bangun anu kanyanyerian si Tegar carindak-dak bangun bingung. Tegar, cek Mang Dampa. Kebeg si Tegar ngarenjak. Pamajikanana disurungkeun kilak malik bari masang kuda-kuda samarukna nu nyebut ngaran teh anak buah si Bewok. Ana breh Mang Dampa nu tadi nulungan pamajikanana. Oh, geuning. Oh iya, saha jenengan? Si Tegar atoh lantaran balad Anggara datang deui. Haha. Tong hayang nyaho ngaran kami mah ieu mah lah. Engke ge nyaho sorangan, ayeuna mah dengekeun omongan kami ye. Maneh engke kudu datang ke tempat main ulah sieun. Bejakeun ka si Bewok, maneh boga balad tiluan kitu, rek nyoba-nyoba milu main. Oh, ulah Kang, ulah, bahaya. Sabab eta tempat lili barat bubuk. Bisa asup hese bijil. Ulah Kang, ulah. Keun bae abdi mah geus kieu buktina. Geus nasib meureun. Ceuk si Tegar teu tega. Mun Mang Dampa asup ka tempat main bisi teu bijil deui. Buktikeun ku maneh engke saha kami nu sanyana. Manggeus teu kudu loba pikir deui. Mun hayang salamet turutkeun parentah kami. Sampeur kami di warung ini. Oh, mangga. Kolepat jeleng les Mang Dampa ngilas dileg-leg ku poekna peuting. Si Tegar colohok bengong para mitra hatena muji kana katanginasan Mang Dampa. Ngan manehna canyaho kana ngaranna jeung canyaho naon anu maksudna. Tapi najan kitu ge si Tegar jeung pamajikanana asa aya nunang tayungan. Kang Tegar, turutkeun parentahna asa rek nya nulungan ka urang. Ceuk pamajikanana. Nya ku akang rek digugu ongko panasaran deui. Hayang nyaho we kana ketakna nah rek kumaha. Nya jung atuh. Si Tegar dangdan. Teu poho mawa pakarang sakumaha mistina, geus kitu jerut turun kaburuan. Gedig indik ngajugjug ka warung nyusinini. Lempang gancang dijajapkeun ku sora gaang, dipirig ku sora jangkrik dibarengan ku angin peuting. Kacaturkeun Anggara jeung baladna harita teh geus tepi ka warung sinini.
Kasampak teh geus ngabarak kadaharan. Sangu haneut keneh deungeunna sameleguang make surawung, ditambah ku kulub jantung beuleum peda jeung jengkol ngora. Waduh, ieu pasangan pisan para mitra. Ngan kulub jantung Mang Jaya bian. Mang, urang da heula mang lah ngaraya tenaga, ceuk Anggara. Ih, kantenan atuh da lapar Mang ge. Teu laloba omong brak dalahar bala kecerakan. Ari Nini jeung Aki nempokeun tenget naker kawas nu hayang sidik kana rupana eta Sema. Nu kacaangan ku cahaya cempor. Kumaha nu tadi teh Kang? Mang, Anggara nyelang heula nanya. Oh, nyaan lemur teh harengheng jang, pamajikan si Tegar dipaksa ku si Bewok kudu mikeun kongkorona. Jeung deui si Tegar dipaksa kudu datang ke pamainan. Mun teu imahna rek diduruk cenah, mata kuatir jang. Kurang ajar. Pereup Anggara buleud ampir ditengeulkeun kana coet. Mang kapaksa nyanyawanan si Tegar sina nyampur ka dieu, urang ajak bareng ke tempat main. Teu nanaon kitu ge, ngarah teu hese neangan ana ongko. Nuhun sapagodos mah. Barang keur kitu aya nu kaketrok kana panto, nu dahar ngarandeg Aki jeung Nini meuni curinghak. Reuwas bisi balad si Bewok datang sabab bedogna nanceb keneh dina meja. Saha di luar? Ceuk Anggara. Abdi pun Tegar. Asup. Raket berai panto muka. Preh nyaan si Tegar barang red kana meja. Panon buncelik da apaleun kana bedog si Bewok mun aya bedog nancep hartina aya nu diancam. Punten ngaganggu, pokna bari mangut ka Anggara. Henteu memang keur didagoan sok da heula. Wah, atur nuhun parantos. Parantos nada dacan lami tadi. Ulah nampik pangasih. Teu pisan-pisan leres parantos nada abdi teh. Gek si Tegar diuk dina bangku. Ari Aki jeung Nini colohok heran ku pamolah si Tegar jadi bageur. Da biasa mah bura barangasan mun unggah ka warung sok palatat polotot teu beda jeung balad si Bewok. Jep jempe nu dahar jongjon para mitra harita teh. Da puguh lapar akhirna lekasan. Tuluy urutna diberesan Anggara jeung si Tegar ngariung meja. Malah Aki ge milu ngariung pok si Tegar nanya bari nunjuk kana bedog. Aduh besok keung ninggal bedog ieu teh. Apal kitu? Cek Anggara. Ieu bedog si Bewok mun dikieu-kieu hartosna aya jalmi nu diancam. Mun aya nu nyabut nyawa pasti ngalayang. Oh, kitu gampang atuh. Antep we di dinya. Ulah nu ngaganggukeun urang pageuhan sakalian. Cek Anggara tuluy nyekel perah bedog bari mapatkeun jang jawokanana. Geus kitu ditiup sakali si Tegar ngahuleng bari kerung teu ngartieun kana maksudna. Di mana tempat main teh? Balik kaler, rada anggang ti dieu jang. Ieu urang init lah. Siapkeun heula segala rupana ieu, bakarang ulah tinggalin. Duit kudu mawa, nu maju kana meja pamainan Mang Dampa. Nu nitenan kaayaan di dinya nyaerah, nu ngajaga bisa yaitu ieu kuring, cek Anggara. Tugas akang naon jang? Si Tegar nangtang parentah, panuduhkeun tempat pamainan, ngan lamun perlu, bantu kuring bisi aya bahaya nu ngadadak. Mangga, siap jang. Mun geus siap, berangkat. Sarerea tatan-tatan. Nyi Saerah dangdan saringset make calana panjang, kaluhur dirangkep ku baju hideung warisan ti Aki Sura. Lain baju sabaju-bajuna tapi aya mangfaatna, aya hasiatna. Ari Anggara sakumaha biasa make kampret jeung celana komprang. Ujang rompang teratingaleun, sarege dibabawa teu weleh nyelap dina jero bajuna. Sanggeus tarapti amitan ka tukang warung beral miang ngajugjug ka tempat main. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun di tempat main dadu harita jalma geus balawiri. Lampu ngemprai caang patromak di unggal pojok, nu nginum bangun tenang, nu ngadahar kulub suuk ngereyem we teu malire batur. Di rohangan tukang rame ku nu seuri sakapeung aya nu kutuk gendeng pedah ele. Cakakak nu seuri ngagagak nu sejen sosoak bari ngagebrag meja. Nah sia, geus teu gablek duit, mundur. Nu kanel kene eusina sakuna maju, sok jeung aing. Ceuk hiji sora menipang tarikna. Horeng si Bewok nu geus ngamimitian deui ngalulubuan main dadu di eta tempat. Keur kitu bus aya nu kajero saurang horeng si Tegar nu geus meunang mabagahan. Gek liuk dina kursi kosong luak liuk bangun keung teu aya balad. Teu aya batur ngawadul keur kitu seleuneu aya awewe lenger. Lungak lingek suraseuri gek liuk di jeureun si Tegar. Kang, si Bewok geus nanyakeun ala teuing. Pokna rada ngaharewos bari leungeun ngaragamang kana tak-tak si Tegar. Geus lir maina? Geus lila, geus loba anu potol malah mah.
anu tampiling duaan. Peda naon? Biasa we peda eleh terus murang maring. Ditampiling ku si bewok terus balik bari ngawik-wik ceurik. Jadi kawas budak. Babaung bari leweh leungeun gigi sih leumpangna egang. Setengah teh sadar si Tegar seuri meningahaha. Nu araya didinya pating laliuk malah mati rohangan tukang aya nu ngelol breh kumisna baplang si bewok mencrong. Tegar, ka dieu sia. Ulah ngajadog we didinya deuleu. Mangga Kang. Si Tegar nangtung bangun laliat ku awewe nu tadi setengah dipuntangan. Akhirna manuturkeun ka jero gek diuk deukeut si bewok nu keur melenyun udun. Kunaon penting teh ha? Tegablek duit. Lain Kang nyampur heula balad. Kutan boga balad sia teh, Tegar. Arek ngarurung ka aing. Si bewok goreng hate taraboga pikiran hade. Sanes ka. Sanes bade ngoroyok sapi hayang diajar. Diajar naon ha? Diajar nginum. Jajar main Kang, duitna kieu ye. Si Tegar ngacungkeun jempol. Naon guana ngabubuk begitu patut bari ge. Ih, ari kakak. Aduh mah terus terang, teu adu artos ayeuna teh terus terang we ngolo balad. Sangkan daek ka dieu ayeuna hasil. Malah mau modal badag. Pan ieu keuntungan bikin akang. Pek we peres nepi ka sepa. Si bewok unggut-unggutan. Nu tadi ngambek ka si Tegar jadi teu tulus. Red kana lapak pamainan red kanu keur ngadu kanal kene. Aya welasna duit ngayang dina lapak nu eleh camberut anu meunang marah mai. Di mana ayeuna Tegar? Di luar kene ka. Ayeuna kieu. Jalma bawa asup ku sia, sinang inum heula. Engke mun main ayeuna geus carang, ku aing dimupayan. Bawa ka dieu. Urang peres duitna. Keun kasalan sia dihampura. Keur saheulanan ku aing. Sabab bisa mabepi duiteun nu rada beuneur. Mangga ka. Si Tegar ningalkeun si bewok biji deui kaluar. Gok jeung Mang Dampa harita teh nu keur nangtung deukeut lawang. Ngahaja nyalingker kanu buni bisi katenyeun ku batur. Kumaha Tegar? Ceuk Mang Dampa. Ayeuna asup heula ka warung antosan bari ngaleut. Dilebat heuring keneh, loba keneh nu kanal artosna. Kemun batur geus carang urang kalebat. Beres ayo. Mang Dampa mere isyarat ka Anggara atuh blus sarerea ka jero. Gek dariuk dina kursi pahareup-hareup ngariung meja. Teu diengkekeun seleuneu pelayan wedakna kanal surah seuri gumeulis. Tok ngomong dijieun-jieun bibirna luwai-liwai. Bade ngaleut naon Aden? Panonnya ngagiler tuluy ngeletan. Ari Nyi Sairah mah teu direret-reret acan. Ngan sema anu geus nyampak dirinya bareunta matana pating burila kawas kutu. Bajigur 2, temal Anggara teu asa-asa eta pelayan meninga barakata. Sabab kakara harita aya nu mesen bajigur. Dan sejana paling goreng gebir, tapi pikeun nyugemakeun ka semah pok nyarita sopanaker. Duh hapunten Aden bajigur mah teu barantos seep, kumaha upami bandrek? Mangga sawios bandrek oge. Mangga dupi Mamang. Ngareret ka Mang Dampa. Teu nyebut awak, teu nyebut Aden tapi nyebutna juragan ujug-ujug. Hapunten teu nyebut Aden, teu nyebut juragan ujug-ujug Mamang. Da eta meureun potongan awak jeung beungeut serem asa pantes disebut Mamang. Minta batrawali we. Kebegang jadi pelayan ngarenyak deui. Da nu kitu teu umum aya nu limu. Aya limun, bir, arak, whisky, ari Mang Dampa bet minta batrawali. Pahit minta batrawali. Duh Mang, teu aya batrawali mah nu sanes atunya. Nu kitu mah cein teh we atulah. Mang Dampa molotot nemongkeun sima. Si pelayan murengked gandang ngaleos muruk baturna. Sanggeus tepi haharewosan bari nahan piseurieun. Tapi najan kitu ge pamenta Anggara jeung Mang Dampa dicumponan, 2 gelas bandrek jeung sagelas cai teh pahit. Harita para mitra sadaya Nyi Sairah. Gawena nitenan kaayaan di dinya, red kaluhur red kagigir tuluy nitenan tamu-tamu nu keur barang dahar. Ngan teu sirikna dipapai unggal beungeut, ari red kalawang rohangan tengah. Breh aya nu keur mencrong kana lapak pamainan. Teu samar teu sing apal pisan kana beungeutna, ngan hanjaka teu nyaho kana ngaranna. Hate ngageter jajantung ratu tuluy Noel ka Anggara. Aya naon era? Tuh nu make acuk belang Kang, nu rambutna jocongnya. Kantos unggah karo rompok pun bapa basaya Rajapati teh. Mana? Anggara ngajenghok bari ngareret. Hari breh sidik aya nu nangtung make baju belang buukna jocong. Eta hiji nu bewokan, nu kumis jeung janggotan mah dikurud mah.
Sigana apal ka abdi. Nah make kitu. Apal kana sorana asa manehna nu nelasan pun bapak teh. Oh, keun urang akalan. Sugan bisa ngurus janggotna tapi ayeuna mah tenang heula ulah rusuh bisi ngalamot. Mangga Kang. Jep jarempe ari di rohangan tukang kadenge nupat nu saleur-seurian. Awor jeung nu kukulutus sabab unggal narik aya nu meunang aya nu eleh, mun meunang senang mun eleh lewe. Pucung heula aya nu nangtung nguliat bari baeud. Seseleke kabaturna biji ti eta tempat bari bangkenu. Suku hepe kesang tiis ngucur bakat ku jengkel. Cerit, biar moal ka dibayar isukan we euy, eleh lah. Ceuk eta lalaki udah noyod keluar. Tiluak liuk deui nu disebut cerit ukur ngarahu, jajab nu balik ku paneuteub nu geus kitu kukulutus. Tadi mah sombong make jeung rek mere persen sagala. Buktina inuman teu kabayar sinotorogan sia. Terus diuk deui bari baeud. Montong gelandang cerit. Isukan we si bengkung teh lah. Datang deui ka dieu, kandel kolotna tenang. Cek si bewok bari ngelolep di karohangan tukang. Ku kajadian bieu anggara jeung Nyi Saerah geus bisa neguh. Naon akibatna nu timbul di masyarakat mun lalaki karitu kabeh. Tangtu datang ka imah ribut, anak ribut jeung kolotna. Nu boga pamajikan ribut jeung pamajikanana. Pangriweuhna lamun hiji lalaki boga anak nu geus dewasa, dua nana eleh datang ka imah parebut jualeun atuh ker galungan. Pantes Kang Tegar nepi ka tega nyiksa bojonanya. Ceuk Nyi Saerah bari ngareret ka si Tegar. Nu tadi para mitra ngahenen we teu loba omong. Karek ge ngaleos nu tadi geus bijil saurang gagaro kana sirah, buuk awut-awutan beungeut kuyu. Panon jaleer beureum ari lempang rumangieun. Pok ngomong kawas nu mabok, kelos tah adol teh. Dadu goblok teu nyaho kana kayang aing. Aduh. Mangkaning duit keur mayar hutang teh. Kitu pokna tuluy ngabeng beos ini tiluak lieu. Kitu jeung kitu bae tita tadi para mitra nu aya di rohangan tukang nungtutan baralit. Nu tadi ngariung nungtutan ka jero gukgek dariuk bari nenyokeun anu ngulinkeun dadu. Nu eleh beuki kerep anu meunang carang, bandarna sababaraha kali ngeduk receh, bru kana rajut. Mawa hawa beuki tiis di luareun tempat main geus jempling. Nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas sakapeung aya anjing anu ngagogog mata keung. Lila-lila aya di eta tempat beuki carang, nu balik kerep nu datang langka jung aya nu nangtung nyampeurkeun ka si Tegar. Ari srog colohok bengong lantaran disebutkeun ku si Tegar teh anggara sabatur-batur. Wilujeng wengi Kak, anggara miheulaan nyarita bari mencrong atuh puguh si bewok rada kasima asa kapiheulaan babar. Gege, ieu nu tadi di warung sini nih. Teu pino gawe Kak, anggara tetep ayem. Aya perlu naon los ka dieu? Hayang jajan atau rek nyoba jumang ngulin ke dadu? Ah, da teu tiasa ngadu mah. Hoyong ieu we lah hamangan bari jalan-jalan bandrek. Hade kitu ge. Tapi da ngadu ge babari ieu. Teu kudu muter uteuk, asal awas mata gede yuk. Si bewok ngajak ka rohangan tengah, kituna teh bari leumpang ti heula, mung hanyakal waktosna ka bujeng seep. Para mitra dugi ka dieu we heula carios nyambung neangan bapa karya Kileuksa dina bagian ka-63. Mangga atuh para mitra sadaya, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga permios.